Tahan biasa balik merenggih mga desal na. Kung sok ngopian beas maneh teh sal. Sok naon kitu mah. Cekolot baheula mah mun ngopian beas teh mah tak bisul beuneur sana. Ah, mitos eta mah. Naon hubunganana tina beas dikana bisul. Maneh mari diomongan ku kolot teh sok tara percayaan. Atuh mah naon oge da kudu asup akal. Enggak satu sal maneh haben we di opia namana nu rek dikejona atuh. Bae atuh mah ke di dahar ayeuna di dahar. Bahaya tuh mah sabae teu kudu dikejo. Tidak ambak atuh mah da mah geulis. Lah tuh lamun diomongan atuh sok tara ngagugu dia. Ari si Faisal nya teh sabar. Eta budak ayeuna mah dicaritaan teh tara ngagarareng ka kolot teh. Teh nyaho gara omongan kolot mah sok jadi nyata. Manggeus aing keburu beak ku maneh di opia. Aing nyautan cenah geuning bisul jadol. Kumaha nya mun bebejak si mah paling ngamekan. Geus ka si Gilang mah sagalanya otakna cerdas. Gusti bawa penyakit teh cida-cida teuing jaba jauh keneh masih Gilang deh. Goblok teh jeung labu di mana cukor nyeri. Aduh, nah cuaca jadi goreng kieu euy. Baru rek poekeun hayam. Ieu maneh Faisal. Kunaon eta maneh lempang teh jajareng kenengan siga keuyeub we. Nyata ka dieu teh da minta tulung sugan maneh apal ti ubareunana. Sok atuh ka dieu diukel di dieu. Naon maneh teh Sal? Urang teh bisulang gara-gara teu ngadengar omongan si emak. Nah, ngomong kumaha kitu si emak ka maneh? Urang teh dicari si emak ulah ngebaweun mambeas. Jadi we bisul sugan teh nyata euy. Panuju sia. Mata kitu teh tawana teh ngalawan ka kolot teh jadi kawalat. Ade urang tigang ku awi geura tuman. Ulah yang serikeun atuh sia teh lang pura atau apa tapi baraeunana naon. Ada tuh aing ningali maneh konyol ya pokona mah. Tapi misalnya baheula mah nu sok nyageurkeun bisul teh di aspik. Tapi kita ngadaina bi aspik lagi da geus maot euy. Atuh lang nu aya we ulah nangan nu eueuh. Ni ubarna naon buru ieu teu kuat nyautan euy. Aduh nyeri. Da atuh maneh mah panyakit di bisul, bibir monyong, nya pasti we atuh betaheun. Coba lamun kumaneh panyakitna di sisi-sisi, sisul, sinyingsul, pasti nyingkah panyakitna. Aing atuh sia teh lang tong meureuy wae. Geus saya anu mah kieu Sal, obat tu ampuh mah ku kalamian. Insyaallah. Kayak geus cager mah damang. Koplok sia, ngalonyeng wae dasar wahri. Aing mah daripada minta tumukan untuk bener mendingan mantau. Rajore mantok daun ngalarang.
panuju nya ta. Kok aing doakeun sing tong cager ta. Bukan sing kakeuyeum. Goblok teh sia teu ecreg hanes ku aing ditanyakeun kana ngalona. Kok sia dasar wahri. Italah ya eueuh. Aduh, Gustina, bukan dipeluk biasa nyeri. Nyeri. Wah, tulungan Isa, aduh nyeri. Tulungan Isa, tulungan Isa, Kunaon ari mana Isal? Isuk keneh geus gogorowo ka. Isal bisu gara-gara tengah dengan omongan emak. Ya, cek aing oge. Keur mah kitu, kata mah maneh mah cadumani. Pantes rek bisul oge. Aya tuh mah Isal bawa ke mantra ojo mah Isal yang cager. Haji gue maneh ka itu. Ancek maneh ge nu kitu teh mitos lain. Jauh kanya teh anak teh aduh. Abongan sia tar ngagugu omongan kolot ta. Aduh nyeri. Ma, ical ayah. Aya di jero keur gagarungan. Sok sabarkeun ka itu ja. Dia nya cenah cager ka si Faisal teh. Nyeri. Mau ical kale wae dah. Nyeri. Aduh. Sardang goblok bisa lain kalau kati cecek sia goblok. Nyeri aduh. Goblok nyeri goblok aduh. Dal amula dal teu apa? Dah. Dulu pisan sia goblok Aduh. Aduh. Tapi sardang bisul orang buta kempes nuhun nyadang. Tadi orang hampura tadi orang nyekan maneh. Ye, ical putih. Ical putih. Lah gusti aya nama bucat nemplong. Hai sardang aya nama orang ulin cager aya nama. Ical putih. Ical putih. Ical putih. Ical putih. Ore Ical putih. Ore Ical Oh, sia putih. gilek bucat teh. Ical putih. Iya mak bisul isal bucat dijajak ku sardang mah tulus ka mantra oco teh Si pilek sia supan teh naon aing mah bucat-bucat teh. Ay sardang orang happy-happy mah. Oleh, oleh.